pula jadi Indonesia masing serikeun nyin hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik geus sakitu bae selanan cenah kiai ge loba ngomong ngarokok kiai tolol teh nu ngarokok teh sebab teh nyahoeun ka makruh atuh teh nyahoeun ka makruh atuh cenah kiai sok ngarokok atuh tanya heula kiai Bismillahirrahmanirrahim. Sadajan urang ngeraskeun nya kumaha hukumna jalma nu nikah teu make ngaran sorangan. Misalna tadina ngaranna Sari tapi pas akad nikah ngaranna diganti jadi Suri. Seetik mah bedana tuh atau jadi Susi. Alasanana nu mantak diganti ngaran supaya bagus milikna atau supaya langgeng rumah tanggana dukun kajian buku mah yang sajaban eta kumaha hukum secara agama teu teu naon ganti ngaran mah urang diganti ngaran deuk nikah teu naon teu deuk nikah ge diganti atun teu naon masalah jasa bisikannya wan kuno kolot nikah deui nu kadua ganti ngaran na masalah aja jelemana nyana keme mun ganti jelemana ulah tapi kudu dikanyahokeun sebab ngaran eta berarti menurut Islam lamun urang nikahkeun nyebut ngaran kemudian aya di hareup salah ngaran salah binti masalah sebab nu deuk ditikahkeunana aya ngajogrog di hareup eta rek saha bae ngaranna si eta anu make kembang culan eta jadi salah ge masalah janyanana aya di dinya tapi lamun jelemana gaib salah ngaran salah binti atau salah binti bermasalah hendak dihadirkeun nikah teh aya manfaatna menurut Imam Syafi'i namun dijogrogkeun di hareup salah binti salah ngaran masalah ja emang nyana jelemana tapi lamun dieuweuhkeun di forum haju salah ngaran bermasalah kudu diulangi deui pertikahanana lantaran salah ngaran atau salah binti gitulah jadi kudu dibejahan heula ya ngaranna Susi jakamari mah ngaranna Suri pan jadi Susi lah gandeng kiai diganti abeh naon abeh sugih nu jelas mah brak bareng urang Jawa teh urang Jawa nikah dihitung nu ieu sangaranna tadina mah Suminem diganti jadi Surati nu ieu sangaranna ieu lalakina ngaranna tadina ieu mah Surono jadi kunaon tuh jadi Surini isu kabeh abe bagus orang Jawa tak gitu jaga gara 5 bulan japa pegatan loba jasa jana kos ka itu urusan kos kitu mah sanggakeun kanu gaduhna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya di dieu manu ngaran salakina ngaranna Pengki pamajikanna ngaranna Runta anak baranakan jan teu pepegatan masalah ngandek diganti mah masalah Kangjeng Nabi ge osok ngaganti ngaran ngan diganti kuno bagus ngaranna kumaha mun kieu tadina tos nikah pake ngaran sorangan tapi tos sababaraha bulan nikah kitu ngaranna diganti soalna geringan bae
cenah ieu cocok dina waktu nikah teu cocok dina waktu nikah ngaran ieu diganti oh masalah teu kumaha teu nikah teu di luar nikah atuh teu naon saha tadina ieu ngaranna ieu teh tadina marta oh aju geringan ganti geringan we teh kadukun cek dukun ganti ngaranna abeh sehat bae alhamdulillah kuari diganti ngaranna jadi bakru aju dagang nyana teh macet dagang naon bae di modalan macet bae bebe jadi kadukun ieu jang macet bae oh ngaran nu keur ieu sa marta kuari bakrun hijikeun marta bakrun dagangna naon martabak atuh bener bae jadi sugih eta Masya Allah luar biasa gara-gara dagang martabak jadi unggal pengkolan boga martabak nyana teh atuh loba anak loba martabak mah Masya Allah padali jeung haji awal nazim kuring teh ngimpi di akhir bulan Rewah ngimpi ke Mekah bebejalah ka adik-adik kula jaka haji ngimpi ke Mekah ku jelas eta kaluar ti Jabis ka Haram geus bae langsung Ramadan menang sabaraha poe Ramadan duka 5 duka genep jol bae aya Haji Sufari jeung kitu putra Kiai Bukhari ti Pandeglang hayang buka bersama atuh buka bersama bae jak kula mung bae buka bersama bae jeung santri aya 300 maleuwi meureun dengan santri di luar kula jero atuh bersama bae sarua bae kula mah jeung pamajikan jeung anak bersama dina waktuna bareng sih beres buka janji jana nyarita jadi kiai cenah kula ngaberangkatkeun kiai dijawab teu ngajawab setik-tik aja ngomong deui datang ka 3 kali teu dieu heueuhan teu dihenteuan cicing bae kula mah geus beres menang 2 poe titah moto geunyana keur ngaji ge di dieu jeung budakna foto basa pirang moto atuh balik deui ka majelis geus bae menang 3 poe di dinya urang nyeun paspor cenah ji beneran teh ieu tuh beneran nyeun paspor ti dinya leng kabar berita jadi tante si ka Mekah oh masalah guys kula mah padahal mimitina loba nu nek ngaberangkatkeun teh di Tangerang bae ge aya 2 aju di Jakarta aya henteu ieu mah kusebab diawali ku ngimpi besi isyarah ti Gusti mandag cicing bae ge kumaha bae buktina lantaran ngazam ka Mekah teh 5 tahun sakali ge ti almarhum keur ngadoa Baitullah tahun 90 ngadoana cenah ulah unggal tahun pan sia mah magahan ngaji geus 5 tahun sakali bae oh atuh ngadoa 5 tahun sakali minta ka Gusti alhamdulillah diijabah bae ku Gusti geus azam teh tahun 2012 ngan meunangna tahun 2013 lantaran loba nu milu kula mah bisa tahun 2012 loba nu milu di dieu ahli-ahli jamaah nu nyaho daftar bareng Haji Pendi, Haji Firdaus, Haji Hayatami nu sok dieu bae Haji Pamuji nu sok babarengan jeung kula marilu deui mirilu bahkan marawa pemajikan jeung babaturan haju di Garut deui rombongan itu mertua teteh pemajikan adik-adik pemajikan marilu aya genepan nah marilu meunangna 2013 atuh mundur kula lantaran nyana yang bareng jeung kula mundur kajian geus eueuh masalah
ieu mah ngimpi aju kos kieu kajadianana aya nu kaberangkat di awal aya 4 unggal tahun leuwih 2 tahun ieu aya nu ngaberangkat hayu bareng termasuk aya 2 PT nu endek ngaberangkatkeun kula termasuk Tangerang hiji Jakarta hiji 4 tahun ka tukang mah di Jakarta datang kabeh jeung bos-bosna urang India rasa hijina urang India hayang bareng diberangkat teu lah teu bae pokona ieu mah kulantaran awalna ngimpi bisi isyarah ti Gusti ngajawab teu jeung teu tapi terus we moto mah hayu bae nyieun paspor mah hayu bae datang ka Sawal batur berangkat kula mah can meunang kabar bae ih atuh berangkat bae alhamdulillah henteu bae masalah dina hate teh kumaha Gusti bae berangkat bae atuh hayu teu berangkat bae atuh masalah kitu bae di jero hate kumaha Gusti bae tapi Sabtu kamari 2 Sabtu berturut-turut manasik ji manasik mah kozuneuk berangkat ja manasik Sabtu kedua dibere tas tapi jangan dibere surat paspor ke naon teu suntik henteu ditawaran dek suntik moal lah moal disuntik coba ke Mekah teh disuntik bisa teh henteu teu disuntik geus beres batur geus ka marga berangkat kula mah nanyakeun henteu naon dengan nyana bae ngalaporkeun can meunang pisa terus batur berangkat deui kula mah di beja ade can meunang batur berangkat deui geus ngaberangkatkeun sabaraha urang bawa kula mah mentak ditaranya ku dulur-dulur boh ti mertua boh ti dieu boh ti rekan-rekan atuh aing can aya kumaha engke bae tapi kamari keputusan alhamdulillah geus aya 70% meureun insyaallah poe Minggu hareup berangkat jadi poe Minggu hareup insyaallah kula berangkat kemudian masih ngaji kene tapi bab berangkat dan can jelas hiji can dibere surat imun ke bandara mana suratna eueuh atuh deuk ka mana balik deui atuh balik deui Kang kula bangges di bebeja betik wari besi ke bandara je balik deui ulah diseungseurikeun eueuh masalah ieu mah kumaha Allah bangges ngagerakeun di kula nganasehatan ka jamaah-jamaah nu bareng jeung kula urang mah tenang bae pasrahkeun geureuh ka Allah cenah berangkat bener-bener nasib kudu berangkat cenah henteu atuh balik deui di jero kamar jeung pemajikan 40 bae ulah kaluar-luar asana kaluar-luar reuneuh tah pemajikan pas kitu dongengna jadi hari ngomong mah geus Minggu hareup jamna encan jelas aju suratna ge encan ngan dek dibatalkeun ulah cak ituna nanti akan ditandatangani berarti geus aya tanda-tanda bakal berangkat jeung geus diterima geus aya di meja penandatangan pisa anina mah di luar bae ku aring geus tadina dihandap bae ku aring geus ka luhur meja tinggal nanda tangan doang mun nyana teu paeh ka tanda tangan tah Masyaallah. Ya, eta barang gulanya horeng lalakon haji teh muringkak bulu tadi nama teu pati nyaho. Barang asup ka dieu sok dibere beja horenganan kos kitu nya. Masyaallah. Kuari. Jadi kuari teh atuh anu bisa nyogok gede berangkat. Anu teu nyogok mah kadang-kadang teu berangkat. Mentek bebeja ka dieu nu boga PT Uswah Hasanah Kiai mun nyogok ieu berangkat tapi mun teu nyogok ditandatangani cepet mun teu nyogok ieu wallahu alam maning wallahu alam ji pan cenah Kiai kumaha kajeun coba yang nyaho ulah nyogok
ulah nyogok coba lantaran jamaah 170 jeung anu babaturan aya 400 plus keneh saurangna mun nyogok teh minimal 5 juta minimal nyogok teh 5 juta aya nu sampai 10 juta eta teh keputusan menteri agama na eta kos kitu. Jadi kali 170 jamaah berarti saeuheun. Mun kali 400 jamaah 2 cek urang geus pasrahkeun ka Allah ulah nyogok coba. Mantap rada lambat lantaran teu nyogok. Batur nu nyogok teu lah teu. Nyana bebeja. Mun ieu nyogok kuari nyogok isuk geus tanda tangan aya. Ulah lah cek ulah. Coba hayang nyaho. Coba hayang nyaho kumaha diperketkeun bae geus. Aya nu geus nyogok 15 juta, aya nu geus 20 juta nyogok. Atuh bisa gua lancar. Tapi aya nu geus nyogok 15 juta ge encan keneh bae deui. Encan keneh menta tambah deui. Jadi adu tawar kuari mata sogok menyogok teh. Alhamdulillahirabbil Na'udzubillah min. Ya haji teh kos kitu teh haji. Di Depag boro-boro di Depag pusat Depag kabupaten coba mun teu nyogok teu ceuli. Teu ceuli. Ngadenge ti calon dirjen haji teh besan abah urang Jogja rencanana tahun ieu tas sajian ieu bakal diangkat jadi dirjen haji. Nu kudu nama ayeuna ngan encan ditandatangani ku menteri nu mantak henteu ditandatangani cak menteri minta 500 juta. Embung dulur kula nu di Jogja turun 300 juta. Tetep kekeh embung bae. Saya mah kalau pakai nyogok enggak. Kalau enggak nyogok silahkan. Kulantaran teu nyogok nu aturan tahun ieu jadi dirjen haji ieu tahun ieu pisan ieu nu surpaina ge nyana ka ditu. Nu utar atur di Mekah di Madinah na ge nyana segala rupa lantaran teu nyogok datang ka kuari can ditandatangani sebagai dirjen haji. Wallahu alam ka dituna. Mun nyogok ayeuna keneh, mun teu nyogok henteu. Bebejalah ka kula melalui telepon awal kula ka Jogja. Cek kula jangan. Ulah geus lah apa artinya apa jadi dirjen kalau masih sogok penyogok. Nya cicing tadi nandek meureun. Ajun teh. Kula ka Jogja waktu nikahkeun alo naik ngobrol lah penuh tentang urusan kos kitu. Nah iyalah datang ke kuari cad ditandatangani padahal nyana sangat rapi jeung nyana boga rencana perbaikan. Iyalah masalah haji orenganan kos itu mun urang ngobrol jeung bangsa pegawai haji arempuk babari kos masalah teh barang prak bae di lapangan bermasalah cucuk mulu gede cucukna gitu. Bae anu kadinya teu kena cucuk. Kena cucuk lagi hampir kena cucuk deui. Tah, jadi maker carita orang kos kitu urusan haji teh. Indonesia teh kos kitu. Eta cacak-cacak urusan haji. Komo anu lain urusan haji. Geus bisa dibayangkeun ku urang. Ya maker carita we kabagusan pemerintah urang teh kos kitu bagus jasa rapih jasa kemasanana pohara hebatna nu penting mah make sogokan teh gitulah. Jadi jang tahun hareup kuari geus dijual nu jang tahun hareup teh geus dijual. Jadi lamun kuari teu meuli tahun hareup hese deui. Terus ugal tahun dijual berani sabaraha. Alasan pemerintah Indonesia ger waktu kamari ieu hese lantaran cenah pemerintah Saudi na mempersulit. Tari heula ka Saudi PT-PT teh. Ternyata orang Arab na ngomong kieu, kenapa sih dipersulit di Indonesia hebat jasa babar jasa orang di Arab.
duta tadina didengung-dengungkeun jeung diomong-omongkeun ku pemerintah Indonesia justru sulit di Arabna kadar itu nyana ngobrol langsung ternyata babari jasa malah aya potongan-potongan urang makin loba jamaah makin aya potongan babari bahkan nyana ngomongkeun saya sudah menawarkan ke pemerintahan Indonesia karena Indonesia terbanyak jamaahnya fasilitas buat orang Indonesia sebelum negara-negara lain Indonesia dulu ring satu nih terdekat ini sekian kunaon tidak raek nyana Arab ge gode kepala taka orang Indonesia boloon endahan milih nu di handapeun gunung nu aki-aki mah paeh di jalan. Eta nya gideug bae orang Arab teh gideug bae masyaallah isi Indonesia cek nya otakna mafimuh cek nya. Tidak punya otak. Mafimuh urang mah masih muh meureun. Orang itu boga otak didengkul cek nya otak Indonesia mah. Urang diisin-isin ku urang Arab. Isim jasa. Nah iyalah masih keneh bisa seserian tapi menteri agama di hareupeun urang. Depak di hareupeun urang masih keneh bisa seserian seperti etalah kaayaan. Kula ngobrol teh lain jeung jelema leutik pidir jeuneuh nu sababaraha taun jadi bendahara haji. Besan Abah almarhum teh anakna jadi di gitu bendahara haji. Selama sababaraha taun terus sebentak aya kababarian urusan haji nyana siap budaya kesulitan. Tapi tahun ieu mah bingungeun nya lantaran menteri agamana kos kieu. Entak kukulang ke di antara jamaah di dieu aya nu dipilih meureun engke deuk dijadikeun menteri lah kukulang. Itu diturunkeun ieu jadi menteri. Mun teu bisa di itu menteri pasar bae atuh. Sakjana babari meureunna. Nyonggok ge. Can pugu we leutik mah. Aduh Gusti Allah nagu. Ieu Indonesia. Eta manggis kitu bae jadi Allah nang Allah kabeh hakikat nama keur nembongkeun kabokbrokan pamarentah Indonesia kos kitu bokbrok jasa. Jadi urang ayeuna ulah kabawa bokbrok atuh lo kudu loba sabar kudu loba temah. Di saat-saat bokbrok urang kudu nemah jeung kudu sabar. Hilaku ummati fi yaddi gulaimatin rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora sufaha anu barodo bongan nagara ieu dipasrahkeun ka budak ngora anu barodo kos kitu buktina cak Kangjeng Nabi lain cak kula. Laku ummati fiyaddi gulaimah aya di leungeun budak ngora gulaimah. Budak ngorana nu bodoh tentang negara, bodoh tentang birokrasi berarti bodoh tentang agama. Qabla dituna hilaku ummati fiyaddi gulaimah Quraisy. Aya deui kabladituna hilaku ummati fiyadim roatin rusak negara lantaran dipasrahkeun ka awewe. Kos kitu bae geus pokona mah. Ternyata pan kiaina anu milih teh. Mentak kuduna mah hakikat mah ti Gusti Allah urang bisa neuleuk ku mata urang langsung kabokbrokan bangsa Indonesia. Banten teh sabenerna mah kudu dikebalikeun tapi ternyata kos itu sampai saat ieu masih can aya keputusan. Suara terbanyak adalah suara WH tetapi kunaon atuh berita masih simpang siur. Lamun ku urang ditelepon di mana-mana WH tapi sampai saat ieu can aya keputusan. Mudah-mudahan ieu nagara urang dipimpin ku nu ecreug ku nu bener kadanan sa Indonesia tu sabanten. Ieu geus ieu mah ya sakedeung deui bakal pilkada teh naon kalah ngomong jeung urang ketos mah teu paham mah pilkada teh padahal naon meureun
eta teh ge bakal aya kepala daerah bupati nu urang pantaun ieu hengse ieu mah beusi aya nu endek daftar di antara jamaah nu hayang jadi bupati siap bebe jaka kula urang ieu nagara sorangan ai geus kos karari nu bakal dipintonkeuna anak Pak Ismet nu awewe bejakeun aing mah moal ngadukung salila awewe moal lalaki ge mun ti Golkar mah moal greget jasana itu mah pokona mah geus bejakeun ulah wani-wani orang Golkar ka imah geus sakitu be greget jasa di jaban baheula kula mah ka partai Golkar teh pan cenah kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero guru aing hancur ku Golkar kawauh aing hancur ku Golkar kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar aing teh nyeri nu sabenerna mah ku tangkorak sia goblok meureunana penghancur teh kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh goblok da Golkar teh di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar ajur Bandung aya 3 termasuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun ta Golkar hendak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar palian terus kitu bae pokona agama ieu ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku Cilisia pra kiai na ka Golkar boloon cek kiai aing moal ngaji deui cenah minggu hareup mah sabodo sia aing nita henteu ngaji ka dieu teangan ku sia kiai ka ditu nu akur jeung Golkar sia tadi itu emang balener gitu kiai Golkar curig kabeh tah mah kunaon atuh sia sok batah hate teh pareum-pareum teuing masyaallah teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pan nyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mentak gregetna ka Golkarna masyaallah mentak kula mah embung geus kamari geus ngomong ka babaturan si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main tapi nyana nyolonong mah atuh Allah saya nyolonong mah kan mun bisa ulah deui geus mah teu hayang wauh jasa jaing ieu mah bebeneran sebenarnya kan bos ya aduh geus greget we pokona ka Golkar gitu baik tek mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka ieu leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia teu butuh ka aing komo aing geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat itu bae geus titik teu ngaku bae aing pokona geus sia aing teu ngaku ka sia leuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia tibatan sia teu ngaku ka aing leh cenah sia mah sombong aing kajeun sombong pelebah dieu mah embung we pokona mah sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawawu aing ajur ku Golkar sedih ieu hate uta tadina aya pangajian rusak pangajian aku Golkar tadina boga santri ndeu kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus kadahar duit Golkar we sarua jeung dikulub beuk kabeh duit Golkar ku masyaallah eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya seuneu jasa meureun kan cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ieu aing mah teu neuleunan naon urut nyanana tah sabaraha kiai emang teu sedih gitu bu muridna jara di kiai ku ari di Tangerang baheula didatangan ku tangkorak Golkar eta ya Pandeglang aya 2 di Tangerang aya 2 5 kabehna Serang hiji geus ku dicaritakeun ngaranna masyaallah pangajian gede santri na ratusan komo nu leutik mah teu ku dicaritakeun tah mah geus paeh jasa tah mah eta mah nu gede tah mah nu 5 mah nu leutik mah tah mah wujud Kang Adam ku ari teh sarua jeung kamang-mang we tah mah lelempangan teh kitu aduh pantiga sedih doang urang aduh ieu teh kiai elmuna ka mana korepna ka mana saha nu ngancurkeun Golkar mantep ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah idih
Ikir cerita napak tilas baheula sarua kuari ge leuwih jahat malah leuwih bener sakali deui besi aya buka tetangga anu suka Golkar ulah diwauhan kalian barang si analian maka aing bae deui kita ku kiai cenah kalian ge lain jelemana kalian ge kalian pangaruhna ulah milu maksudna jahat jasa ieu kuari anu ngancur ke negara urang Golkar coba ge koruptor teh anu tatarina timbul di Golkar pindah doang ke partai ieu partai jelemana mah atuh Golkar eta keneh pilkada sing hade nu rapi jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ye kuari geus kadanya jeung mah rake kopiah bae mancrit ujianna kopiah ulah konde atuh masyaallah jeung ulah di Golkar tersep ngaji naon gara ye kuari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Kana dahar inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih tunggu heula keputusan Gusti Allah ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi tuh kos kitu subhak disebut mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe tingkah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang mah sakacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut basang ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak sareng ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae.
Jadi eta teh ku Allah geus diatur dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Es bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh ka jam. Karena dibere asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak na geus lain deui. Hak na geus lain deui. Tuh. Ulah, Gusti Allah. Ulah urunlah ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak ieu cak egel teh cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah Allah. Silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Sabiasnya dapat nawar biasa mah turun. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutangna mah ambalaya. Ambalain mata kurang mah teu serab kanu sok make mobil herang-herang teu serab aing mah. Teu serab. Tidak mah lain kurangan barangnya ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini pakai saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikum, geng salam. Enak kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohare eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ngulang nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang ban teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang.
boga hutang tah dikiaina dibere mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana tuh kos kada itu masyaallah harare sih jasa nu halal teh tah ulah sambarangan ye batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih aya sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kos ngadukung aing ke pemerintah kos bila perlu aing jadi DPR na lah sugan be babari kawin jadi DPR aduh ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah subhanahu cek ulah jadi Indonesia masing serikeun nyeun hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik geus sakitu bae selanan cenah kiai ge loba ngarokok kiai tolol kita lo teteh nu ngarokok teh sebab teh nyahoeun ka makruh atuh teh nyahoeun ka makruh atuh cenah kiai sok ngarokok atuh tanya heula kiai kunaon mantak ngarokok aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduhna teh jang maca kitab tuh lain deui pan aisyah ayo sia ye kiai mah udang beuting ngarokok kuna nih tahajud ieu lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi teu saeutik kiai mah ngopina teh teu saeutik dua muk maksudna naon eta muk gede teh lantaran lamun sasedot dua sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur iya limata tunduh keneh bae geus kopian ge pakai sanario mati lo gitu pan ipan gede ieu mata ngeti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae hees deui pan kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi ulah ka awak teh jang pake ibadah eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh bae tuh gitu jadi ulah dirubah-robah nu haram nu halal nu makruh jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas ieu mah nu halal diharamkeun haram dihalalkeun nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu lamun kaberangan teh cak emak aing pareban lampu tah teu kadeuleu ku sia tadi didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek tibatan kapolres tibatan polda teh ngitah ngawurungkeun lampu budak leutik bingung bertentangan dengan emas saya tuh jadi hebatan mana sia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetap mah hebatnya sejol be Kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang eta ngajawab lah kan ka budak
Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang nggak jawab tak anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon berang. Gitu nyaho. Cek budak teh teh mun edan beurnya. Cek urang mobil urang nggak dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Teka harti. Eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseng serikeun rakyat. Polisi piseng serikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu 1 menit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna. Wallahi demi Allah kaula moal dahar de salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin de ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan tirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul telila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuaripan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Moal aya. Tolak tilu jadi hiji, moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat jeung keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Nu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Bilaziyal kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasdiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kok kitu eta teh sumpah lagun ngaranna.
walaki wakidukum tetep pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqattumul aiman ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidzukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidzukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu saya dengar aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah tenang ka haji ngajina di mana anda pentak Lambon aing ngajina oh deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain dek neangan ilmu agama bolon budak nah ieu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad mah tilu unggal fikih teh ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayatna mangan saukur sakieu la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nyaeta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas tuan ada apa Rahmah ini berapa ini tuan tasbih ini berapa 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh urang indit ya demi Allah. Atuh teh urang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jada apa kitu. Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Roh mah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon. Padahal mah indit ya demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana, nyana la wallah. Tidak demi Allah. Make wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah bala wallah. Masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang ge aya kan. Sakaya ngomong teh mah demi bae. Teh mah sakaya ngomong mah demi bae henteu demikian. Aya bae. Da eta kaleupasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar
kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon teh tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam geus kolot sugan rangda nu daek kolot maki sugan hanakan deui jang perang cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieulun ka bibi moal daekeun nyararandu kabeh ge bebeja mah itu bebeja loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kedua yamin akidah iya walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bima ku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am qasdin jadi kudaya sejak sumpah na teh ta eta ngaranna yaminul munaqidah ieulah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh tina ayat kieu teh tah hese jasa jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat jatuhna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah kabagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ye ngaji ye detik la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji kuari wao patutur-tutur jeung lakin pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami walaki wakhidukum bima aqadtumul aiman geus 2 tah katilu yaminul gomus Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna mantap ka dieu nageng ke aya kifarat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun kabagi sekean cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana fakafatuhu yat'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum 2 au ta khair abi qasim bi auli abi wa abimi gua ngonteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending ngaji aing mah lah anta teh nyaho aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah 3 tuh au yat'amu 'asharati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi 3 berarti kifarat lagi nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap nah kuari di samping eta engke awot ya dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat nomor kedua jatuhna hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh
engke aya anu diistisna sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus ngaji naon teh si kiainya eta geus kok gitu sebab dek aya nu diistisna ya nu terakhirna mana faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam aya deui kiparat puasa tapi pak ilam pamalam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab dek diistisna tuh kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin ditanya ke ayatna Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih enggak usah tanya ayat yang penting nih apa nih kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih cek di luar naon sih eta bukan sia di luar apa nih ayo ya jangan minggu hareup aing dekat jero ulah istiqomahan di anak bentak kalambon saya malaikatnya asap kadinya ya Allah hukum ibalalaunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas pokona mah mun teu bener edan ngalantur jana lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat jana teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sambarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun we lah jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pani mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh galak qasam al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun ma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta menang tadi teh ta kabagi heula ih jahe teh kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung ngaji, masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye, ku ese na, tak nomor kehiji. Ya amirul lagi aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ya walakin akhizukum bima qatum lakin hulut istidrak istirahat teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaisidrok lu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da mas subaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui.
hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh mantap jelema nu bisa alfiah pokona dijamin aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah masa kunya ada di babawa bae teh alfiah teh aing bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nyi alfiahnya sok diceklan we cenah kukula teh moal poe aing ngaji moal bisa supir nyekelan susuna atuh aduh masya Allah nomor kedua yaminul munakidah nah fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh sumpah kana hiji perkara nu encan nu bakal disumpahan punyana biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni supiyaminihi kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumaya nih nyana ngomong kieu ye aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup ku greget aing ka kiai urang Cikupa ku greget aing ka musuh urang Cikupa ku greget aing teh diputuskeun cinta ku Sarwiti dengekeun ku Celisia demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa da nincak ira tikuari atau bulan hareup teh begitu bulan hareup nyana datang gitu Sarwiti ka Cikupa eta kanan ngarumpak sumpah tah ieu pangaruh sumpah bahaya we pakos kitu kudu kifarat demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar belut deui moal aing mah demi Allah kunaon gitu sok gaceng sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah demi Allah moal aing tah ai prak di subuhan belut didahar punyana nyaho bari eta teh belut didahar ieu kudu bayar kifarat eta kos kitu teh eta teh kos anti kalori umi bayar kifarat teh mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar tumpah zihar demi Allah anti kalori umi nah eta ge bayar kifarat sarua tah omongan-omongan nu kos kitu teh sing hade tah eta tah dek migawe gitu atau moal migawe atau deuk migawe nah ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah nah ieu wajib bayar kifarat dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifarat teh fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin ke kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gemus sumpah palsu sumpah bohong yaminul gemus kos kumaha yaminul gemus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib sumpah
anu pakai kata genan ku manusia sumpah nah padahal bohong sumpah bohong ngaranna eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul ghamus bahaya ieu mah kos kumaha teh sumpah yaminul ghamus teh sumpah ghamus gagauli wallahi ma fa'altu gaja wal migawe kana anu kaula padahal mah waqad fa'alahu ini gawe kuda kanu kos kitu padahal mah qad fa'alahu ieu pejabat ya loloban deui pejabat 99,9% pejabat pejabat korupsi misal nah misal contoh datang KPK bawa kemeja hijau setelah diadili di meja hijau di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lep buhar kok boga cendol sana tsunami eta. Sidangnya nanya ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul ghamus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul ghamus. Nu mentak dingaranan ghamus lantaran lianahu yughbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukeun kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, ulun, golakeun. Yuk masuk teh artina dikeuleuh, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalun. Balik mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelemkeun. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi cik eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah.
ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Qala sarkanjeung uku kul walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Qala cik eta Arabi summaza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Qala cik Kangjeng Rasul al yaminul gamus. Kabair. Cik manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah qala saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha kari jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong ngarampas harta make sumpah padahal bohong ieu ngaranna yaminul gamus nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngarampas harta karuhuna ngarampas harta tetangga ngarampas harta rakyat make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir sultan Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya. Kabeh demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Leungit sendal kateteng isukna kapang ya aya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan terjadi teh. Sok kali-kali teh heula sabar heulana. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata lepel leungit sendal ka aing. Heula heulana terus meneuleun. Ideule. Iya akur ieu tah. Tah ieu na ge ditoel ku aing teh setik. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah loba mau. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuwih. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing mah daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun si aing ngadenge si cili sia bae. Ieu bener sia bener aing mah. Lain sia subawani. Yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal lain. Kana ku cili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling ieu adalah yaminul gamus sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam sendal doang ku sumpah cepit deh sendalna eta yaminul gamus eta kos kitu teh yaminul kak cek pamajikan naon kaya deh diuk budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh. Nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun deuk kanu kolot, inilah polresku. Aing deuk di BAP. Deoka nu kolot ya. Diu bekos kebocong emang menyandung gitu. Nurut we pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Ieu atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon ieu bisnis naon? Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh anu. Aduh. Bisnis naon Kak?
bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa kak ulah sok buka bisnis susah bisnis. Ini kakak kasih kupa, cici kupa pan kakulon, cikulon laju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokoknya. Ngomong kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik ku siapa nan salah lagi. Aing dia kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap kok mau bebeja paes biasana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Ya ada takos gitu tata sing ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mandek nanya. Kakak kawin tante? Heeh. Naon sih ah? Pantes bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kos gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya turusan naon diri campur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus gimana kawin tante geus naon heh eta kakarek nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia geus kumaha mah ditinggalkeun mah moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah kayak aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi bos itu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ieu hayang balikeun lah ieu. Kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teu jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui aminul gomus ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang di timbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi bae 5 kilo bener-bener sama bae surut di jalan di jalan surut datang ke 0,5 kilo heran aing mah ieu teu mamang mah demi bae demi Allah bae teu ngurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta kulo geus sok mikiran deui mana ieu manina sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang teh komun make kos kieu mah kurang leuwih didelekeun urang haneutnya haneut kan tambahan deui gonyana tah supaya haneut kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu ka eta teh karasa ku incu bae
ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambula lah beak teh geus eta teu berkah teh kos kitu teh teu berkah ngaranna mata kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur teh bapak kolot gitu bae sama komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa bae lah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus ngeun bahaya gede nah iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain dalagan ribuan tahun pan ngegolot terus kena nage panas ya aduh jaknya naing kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyanakeun kaje emang kaje ka neraka udah emang gara-gara siau kaje ge dadah kaje siap udah kan urang kita nyerinya di dunia nyerinya di akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah kaje ulah mendekat surga Firdaus aduh budak ulah datang ka kos kitu da mendingan ulah nyandung lah Aican eri dot tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Ye dengekeun we. Unaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 teu deuk ge bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Ieu mah carita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun di dinya di baturan deui jang nu nyangu. Jadi capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu aing babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan mun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh masyaallah ieu keur carita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap hukum yaminul gomus mah geus teu katrap ku hukum deui engke henteu tah sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tah tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang kuari ngatur kaparatna nah lantaran patari jeung hukum hese wallahu a'lam